Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murang kalian nu solih-solihah, kumaha kabarna dinten ieu? Mugia sadayana selalu sehat salamina aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tepang deui sareng Bu Guru dina pangajaran bahasa Sunda. Mangga sateuacan dikawitan disiapkeun heula bukuna bari ditingali halamanna. Dinten ieu Bu Guru bade ngabahas pangajaran hiji, nyaeta tentang diri sorangan. Yuk urang kawitan. Paniten basa. Hidup ayeuna kelas hiji. Sameme jeung sarengsena diajar, biasakeun ngadoa heula. Maham gambar. Regepkeun pituduh Bapak Ibu Guru hidepek bari titanan gambarna. Gambar nu kahiji, calik sidakep, duduk yang rapi. Gambar nu kadua, ngadoa di kawitan, berdoa dimulai. Gambar nu katilu, ngadoa rengse, berdoa selesai. Gambar nu kaopat, diajar di kawitan, belajar dimulai. Titenan gambar di handap. Tuduhkeun babagian awakna terus ucapkeun ngaranna. Perhatikan gambar di bawah, tunjukkan bagian-bagian anggota tubuh, lalu sebutkan namanya. Dampal, telapak kaki, memuncangan, mata kaki, bitis, betis, dengku atau tuur, lutut, sampean atau suku, kaki, dada, dada, rema atau ramo, jari, panangan atau lengan, tangan, angket atau gado, dagu, lambe atau bibir, bibir, waos atau huntu, gigi, pangambung atau irung, hidung, taar atau tarang, kening, cepil atau celi, telinga, soca atau panon, mata, mastaka atau sirah, kepala. Salajengna, rambut atau buuk, rambut, halis, alis. Kumaha? Tos kaharta can. Nah, kanggo panugasan, silahkan Ananda mengerjakan tugas di buku paket Pangrumat Bahasa Sunda halaman 6, yaitu mencocokkan bagian anggota tubuh lalu dikirim via WhatsApp Japri Bu Guru. Jangan lupa difoto ya tugasnya. Hatur nuhun kasadayana murang kalihan nu solih-solihah. Mugia naon anu ku Bu Guru sampaikeun tiasa manfaat sareng dipahaman kanggo sadayana. Hatur nuhun. Cekap sakitu ti Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.